Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu adayatil harsi. Hari ieu bab nyata martelakeun pirang-pirang doa teterekelan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddimu li anfusikum. Artosna kudu miheulakeun aranjeun kabeh kana ganjaran pikeun diri aranjeun kabeh. Tegasna qaddimu ma yaddakhiru lakum minas sawabi. Nyata tegasna kudu miheulakeun aranjeun kabeh kana ganjaran anu eta ganjaran bakal jadi simpenan ke aranjeun kabeh tina eta ganjaran maksudna sampeureun di akhirat. Nya sacara naon ganjaran nya katasmiati indal jima wa talabil waladi. Ganjaran nyata secara maca nalapan bismillah dina nalika waktu orang arek teterekelan jeung ngarepkeun orang nyata kana anak tina eta hasil teterekelan teh. Intina malah nyetak waktu nyetak budak gitu orang usahakeun kudu maca bismillah. Kunaon sababna orang kudu maca bismillah? Ruwiya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahi indal jima'i fa'atahu waladun falahu hasanatun bi'adadi anfasi dzalika wa diwadadi akibihi ila yaumil qiyamah. Anu hartosna nyata sajalma anu maca eta si jalma kana lapan bismillah eta mah singketna bismillah teh nya. Nyai saena mah kudu maca anu kos kamari teh aning Allahumma jannibni syaitan wa jannibna syaitan ma rajaqtana tah kudu aya eta supaya orang dicegah tina dijauhkeun gitu tina setan anu ngagoda dina nalika urang waktu cina. Nya eta naon sajalma anu maca bismillah dina nalika arek teterekelan eta si jalma maka lamun eta jadi anak gitunya tina hasil eta teterekelan tah ku macana bismillah heula teh naon falahu hasanatan gitu, maka tetep pikeun eta si jalma teh pirang-pirang kaalusan. Tina pirang-pirang kaalusan naonna bi ada di anfasi dalika waladin. Naon tina sabing bilangan napas anu dihembuskeun ku eta anu jadi anaknya. Ya. Naon tina setiap napas nana teh jadi kaalusan. Enak perhitungkeun lamun anak urang misalkan nu jadi anak tina ladang nu cetakan teh ladang konser ladang konser teterekelan teh konser anu judul laguna teterekelan hek jadi anak hek bari di mimitian eta teterekelan teh ku bismillahirrahmanirrahim, maka tina setiap hembusan anak anu jadi tina hasil eta teterekelan teh setiap napas nate bakal jadi kaalusan. Karena lamun dihitung sapoe sabaraha kali napas eta budak terus umurna 50 tahun maka setiap napasna bakal jadi kaalusan keur pikeun urang. Terus bahkan teu ukur napas anak orang hungkul bahkan naon
wa adadi akibihi ila yaumil qiyamah. Tina sabing bilangan turunan anak orang nih, napasna turunan anak orang, terus turunan di anak-anak orang, nah incu buyut jeung awareng udeg-udeg jeung bolok ting poe teh nama teh pokona mah tepi ka mana ila yaumil qiyamah, tepi ka poe kiamah, tepi ka poe kiamah. Eta kealusan setiap hembusan napasna ngajadikeun ganjaran pikeun urang. Jeung aya deui hadis Kangjeng Nabi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiyarukum linisaihi. Jeung ari anu leuwih pangalus-alusna kaalusan nyaeta jelema anu mika nyieun kaalusan kanu jadi bojona. Tah mata kudu bageurnya kan kanu jadi istri teh urang kudu bisa nyenangkeun kanu jadi istri, nyukupan kana nafkah anu jadi istri kudu dibungahkeun ku urang nya, eta oge kudu di ayonan sagala kahoyongna anu eta kahoyongna untuk non teu bertentangan jeung syariat Islam gitu nya. Ari bertentangan jeung syariat Islam anu eta malah jadi berat kena ka urang bakal nuntut gitu nya. Selama eta menjadi di dina kewajiban urang kanu jadi istri, dah kudu urang kudu apalnya. Insyaallah lamun terus mengikuti channel ieu mah kitu nya. Dah klik subscribe-na, terus pencet gambar loncengna, pilih notifikasina supaya ngawartosan mun aya video nu enggal. Oke, ku abdi dibahas cara-cara jadi caroge anu caroge idaman jeung bakal dibahas ke kapayuna dina kitab Qurratul Uyun. Nyata ngabahas masalah kumaha jadi caroge anu jadi idaman jeung jadi istri idaman. Jadi ieu keur caroge ya. Keur caroge pang alus-alusna kitu nya. Kaalusan nyata nyieun alus kanu jadi pamajikan. Mata orang kudu bisa gitu ngabungahkeun kanu jadi pamajikan selama eta pamajikan aya dina jalan anu dipikaridho ku Allah jeung taat kanu jadi caroge gitu. Bungahkeun ku urang gitu nya, pang ageng-agengna sedekah pan ka keluarga gitu nya. Kanu jadi pamajikan heula ieu mah ka batur bager nya, ka awewe batur. Kalau majikan sorangan koret anu kitu mah kudu dipencit kuriling. Dah terus kama kola tah secara non terus ngadauh kitu nya wali ba'dihim piha tertibu ajibun ngadauh setengah ulama gitu sawaleh ulama tina ngabahas masalah non doa teterekelan teh gitu nyata tos gaduh susunan anu endah gitu. Pirang-pirang susunan doa anu indah anu eta dibacakeun dina waktu nerekel sameme nerekel jeung dina waktu nerekel. Wahwa jeung eta susunan anu endah teh naon nya anna rajula idza arada nya sanyana salaki eta anu karep gitu nya eta salaki teh ayu jami'a nyata karep hayang nerekel gitu. Jawajatahu kanu jadi bojona yang bagi maka misti eta si lalaki teh
maca gitu non mimiti orang misalkannya budak ngesarare ngecempling toel kurang teh nyi beb gitu ya namun itu geruan kurang kodean atau kumaha we kode nama atau kieu nyi terekel atau nyi konser atau kumaha we tamanya kodena pan sok aya kode rahasia nih masing-masing keluarga gaduh kode rahasia gitunya. Nah, terus dina waktu mimiti teh kitunya begitu orang teh mayunan kanu jadi istri teh mimitianana teh awalan nyata ngucap eta si salaki teh kumaha ngucapna ngadoa maksudna mah ngadoa bari ngucap kieu bari maca kieu Assalamualaikum ya babar rahman tah eta doa nu kahijinya dina permulaan gitu bari silih payuna jeung si bojo teh nya geus kitu teh dijawab kudu jadi si istrina teh gitu kumaha jawaban si istrina apa tarimanya assalamualaikum ya babar rahman maksudna nama gitunya lawang rahmat Allah gitunya moga tetap gitu pikeun lawang rahmat Allah gitu. Keselamatan eta moga tetap pikeun lawang eta maksudna rahmat Allah teh. Terus kudu dijawab kudu jadi istrina kumaha jawabanna waalaikumsalam ya sayyidal amin ya moga-moga tetap eta keselamatan eta bikin Gusti anu kapercaya Gusti anu kapercaya geus kitu tanya mangka ngalap eta si rojul teh paya kudu yadeha terus cenah geus kitu teh cepengan dua pandangan eta si bojo teh geus dicekelan kitu teh terus dicepengan kitu teh si pandanganna teh baca deui nya ulah ujug-ujug gerpek gabrus aduh wah ya mentak sok lo bapak meget sok eleh teh lah teh kitu takut teu sabaran teh ya geus kitu teh nya cepeng panangan duanana bari maca doa deui eta si pameget teh kumaha macana raditu billahi robba gitu ya saaralit da doana nama gitu ya ayeuna geus teh insyaallah bisa diamalkeun lamun ku nutos keluargana rada lami mah gitu nya nutos tahunan gitu bisa nyalse lah gitu daah dina hate ge bisa kumaha nya diucapkeun teu diucapkeun kayak ieu mah da parendek gitu kecuali lamun doa yasin gitu sare manten urangnya ayo doa anak kudu maca doa yasin atau kita maca doa terus maca doa teh kita maca surat Al-Qur'an teh surat yasin wah kaburu tunuh beureunya tadina nafsu jadi leungit teh ieu mah saaralit kitu nya anu lami nama konserna anu lami nama konserna cenah ieu mah da bari susulusupan mah kitu bari tas dicabak bari maca nyaeta nu bieu teh raditu billahi robba terus lamun geus kitu nya ngagerepe sumayagmizu deh sadiaha sumayagmiju sadiaha terus udah kumaha dah artina kitu nya piraku dibedakeun sumayagmiju sadiaha terus ngagerepe cenah kana naon kana dua susuna eta nu jadi jadi bocor jadi karagok ngawanggung lagi baik itu bahasa anakeun bae nya nu penting mah jelas kahartos gitu
mun tiasa mah nganggo headset ngarengekeunna bisi karengeun kumurang kali. Nah, geus ngagerepe kana dua susu anu jadi bojo bari maca abang keneh nafsu wah diselobak-selobak ulah sampai ka kitu baca heula doana dan teu pira maca doana lagi sholawat naon bacaana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah ngantong kos abdi bieu nya rada gancangkeun we gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gitu. Ulah dilakukan kos bieu bisi kaburu tunuhun. Tah geus kitu nah summa yuqabbilu nasiyataha qailan. Tos kitu nya urang teh teruskeun eta si lalaki teh cenah nyium nasiyataha qailan kana kening atuh mun bahasa ieu mah kana kening bojo urang bari maca ya latifu Allahumma nurun ala nurin syahidan nurun ala mayyasha. Lamun teu apal puter deui we ieu na. Summa banda dalika nah entos kitu cenah nya entos urang ngalaksanakeun nu bieu cenah yumilu rasaha ila janibi al-aisyaro wa yaqulu terus cenah naon ngadengdekeun eta si pamegetekana sirahna anu jadi bojona kabelah kenca heula bari maca naon bacaana nyata samikallahu samiun. Nah terus dibalikeun naon teh terus bari niupkeun kana kuping anu katuhu pan dilengdekeun ka belah kenca nya terus ditiup tah kuping anu belah katuhuna tiup tapi tiupna naon nafhon yasiron anu laun ulah alon-alon gitu jadi gereyem nilem alon-alon teh aya jurusnya kamari gereyem nilem teh gitu alon-alon lalaunan gitu nya niupna ulah di sakalikeun gitu kayak rabul ceulin naon gereyem nilem teh tadi gaya alon-alon ya. Oh nilam nikmat palem itu gereyem nilam digereyem nikmat palem eta itu nya lalaunan ulah tarik teuing komo lamun jawara amanya gitu kayak ditiup teh hibar pamajikan hibar gitu ya terus ditiup teh lalaunan bari naon terus bari maca anu tadi ditiupkeun gitu kana kupingna gitu tuh terus nyondongkeun deui kana sirahna gitu nya anu menyembari beri lembut gitu ulah digudegkeun sakali ieu mah kumaha nya ya dibandingkeun malikeun ieu bari biasa penuh kelembutan gitu. Terus si condongkeun deui bari penuh kelembutan ka belah katuhnya bari maca anu tadi teh gitu nu tos dibaca teh nyaeta samikallahu samiun parendek apalkeun ieu nya ieu mah kumaha kantune hayang naon boga anak nu soleh tapi begrapak teu puguhnya kacau cenah meureunna cek pamajikan teh Kang hayo atuh lihat teuing hayo maca doa maledak-dak moal jawab kurang maneh hayang budak soleh tapi ya ngadoa ge dicaram da kitu carekan we kitu mah tah
entos kitu cenah lamun tos beres kitu summa yuqabbilu ainiha terus cenah saya si pamagate nyium kana soca aya nanek anu palih katuhu terus nyium soca kanu palih kenca bari maca Allahumma inna fatahna laka fatham mubina kemet Quran dah apal pasti dah itu apal sarapal dah ngan teuing daek ngamalkeun ting teu nama itu ya mudah-mudahan we atuh tos ngareungeun ieu video mah nya diamalkeun gitu teh supaya naon urang meunang anak anu saleh gitu nya amin ya Allah ya rabbal alamin tantos kitu summa yuqabbilu khadaiha yumna fa yusra yaqulu tos kitu mangka eta si salaki teh terus kudu nyium dua pipi nu jadi bojona anu katuhu jeung anu kenca bari maca ya karimu ya rahmanu ya rahimu ya Allah tuh pabari terus kitu deui summa yuqabbilu anfa qailan inda dalika tah terus kitu teh terus eta si caroge teh nyium kana irungna anu jadi bojona ngan awas bisi irung keur sales mah hek poho beung salah ngadenge dan nunutan ngadenge video ieu na teh nu tadina titah dicium dan dikecerok aduh bahaya eta mentak ulah nunutan nya bari nyium irungna ulah digegel awas dicium ieu mah nya irungna cenah bari maca nya nyata naon macana farahun wa raihanun wa jannatun naim dah kitunya mangka ari kabungahan jeung ari wawangian jeung surga jannatun naim gitu summa yuqabbilu katifaha wa yaqulu terus nyium eta si salaki kanu jadi bojona nyeta kana pundakna bari maca ya rahmanad dunya ya rahimul akhirah ya Allah nu maparina nikmat agung di dunia ya Allah nu maparina nikmat alit di akhirat eta terus kitu teh deui summa yuqabbilu raqabataha wa yaqulu terus nyium eta si caroge teh kana leher anu jadi caroge anu jadi istrina terus bari maca Allahun nurus samawati wal ardi itunya summa yuqabbilu daknaha wa yaqulu terus nyium eta si salaki kanu jadi carogena kana daguna gitunya bari maca nuru habibil imani min ibadi qosolihin digancangkeun we gitu ulah kos abdi kitu bisi teu geus summa yuqabbilu rohataiha yumna fal yusra qailan inda dalika tah terus nyium eta si caroge teh kana dampal panangan katuhu jeung kencana bari maca kadzabal fuadu maroa tah eta jadi ulah sembarangannya gitu mentiasa mah gitu praktekeun ieu ilmu teh
summa yuqabbilu ma baina yadaiha. Tah ieu rada karagok deui ya rek. Rek ngajelaskeun. Terus nyium eta caroge teh kana antara dua susu nu jadi bojona tengah-tengah gunung kembar ternyata gedang karayunan teh nya gedang karayunan teh sun ku urang teh di dinya teh bisi naon riksakeun gitu pokoknya teh gedang meureun gedang karayunan riksakeun kurang teh ambeu asak encan gitu bisi bulalai bisi bulalai lu aduh ayo mari puh maca kitab ieu di antara dua susuna bari maca antara dua gedang karayunan natanya bari maca naon wa alqaitu alaika mahabbatan minni cina gitu geus kitu teh summa yuqabbilu sadraha yusra bihidai qalbiha wa yaqul. Terus eta siala kita nyium kana dadana anu kenca gitu. Jadi dada sanapeun susu saeutik berarti tempat ayana hate nya. Jadi lawang dirinya teh lawang tempat asupna ieu setan. Urang teh cium bari baca supaya kalindungi kita maksudnya. Baca didinya ya hayyu ya qayyum. Nah asak itu meskitu materekel we baca nyata bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi ma syaitana ma rajaqtani. Tah kitu. Mugi Gusti ngajauhkeun ka abdi na pirang-pirang setan. Yang Gusti ngajauhkeun abdi tina pirang-pirang setan anu mana Gusti tos ngarejekikeun ka abdi nyata tina katurunan teh. Sakitunya pembahasan masalah susunan anu endah mungguh sawareh ulama gitu. Maka lamun diamalkeun ku urang ieu insyaallah kitunya urang ngagaduh katurunan anu saleh. Nya nanaon oge urang pan meureun kudu ikhtiar gitu. Lamun urang niatna alus pasti hasilna ge alus. Nya urang melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade. Nya nu dipetikna oge pasti kahadean. Tapi melak bonteng pasti nu dipetikna ge bonteng. Melak kagorengan pasti urang bakal manen kagorengan. Melak cabe metik cabe urang nyieun kahadean pasti urang bakal manen kahadean. Tah gitu. Mudah-mudahan ieu pembahasan masalah doa di Simadi tiasa kaamalkeun janten ilmu kangge sadayana anu nyimak kana ieu video sareng ngemutan deui nya nyungkeun bantosana supaya ieu channel tiasa berkembang janten kasayan bantos subscribe na bari dibagikeun videona supaya janten kasayan supaya pada terang gitunya dina masalah ngabahas-bahas ieu anu bab penting gitu. Soalna jarang anu ngabahas nu kieu soalna riskan gitu dina nyarioskeuna sanes teu tararangeun nya para ulama atau para kiai di kampung urang kan gitu. Jadi ieu mah masalah sensitif gitu nya kararagok urang rek naroskeun isin kitu nya. Hanya pirah aku we ka kiai teh Pak Kiai urang rek numpakan pamajikan kumaha carana pan era meureun kitu tah mudah-mudahan
ku ayana ieu videonya tiasa jadi gambaran jeung jadi pembelajaran kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.